Ini keur baluang ieu teh loba pikiran. Naon tuh nu di pikiran ulu Bi? Pokona unggal poe dipikir bulak-balik da teu kapangge eta solusina. Heuh naon atuh kunaon cing ngobrol cing sugan orang bisa aya solusina. Boga hayang ngirit tapi teu boga duit kumaha nya eta? Nying anger ieu bibi aing ieu. Aing geus tikusruk deui wae ieu kana obrolanna ampun teuing. Please Bi, ya konsep irit mah ajang anu beunghar, ajang nu loba duit. Nya, anu teu gablak duit mah teu kudu irit, pan geus irit di ditu na ge. Ya guys ya. Geus lah bibi mah ulah-ulah make jeung urat iritnya. Bibi mah awak ge pan ieu anya imut-imut. Irit kaasupna disebutna. Terus ayeuna irung imut kiut. Nya, geus irit kasebutna teh. Geus bibi mah ulah make jeung hayang ngiritnya. Ngirit mah jang nu baleunghar itu. Urang mah ulah lah teu kudu. Anger rubi aing ya rempag. Bi, isuk ngilu ya. Mana? Ngadu bagong. Batur lah. Mau bisa isuk mah sibuk di imah mah bisa keluar imah pokona mah. Wah deh. Dibere roti kula tetangga meni loba pisan. Emang tetangga bibi gawe naon ini mere roti loba teuing? Gawe di pabrik roti. Oh. Bisa minta tuh orangnya. Ya bisa tuh. Si. Ya, roti euy. Tapi ku dijahitan heula rotina di kaputan geuning. Nah, Ih kapan roti sobek. Nye anger bi aing ieu. Boe bah. Boga tetangga bawa ebah rajin marang bere jadi pagawean ku di kaputan heula geura. Sudah kudu dikaput bi. Sudah kudu dikaput. Eta roti sobek ngaranna hungkul. Ya, lain kudu dijahitan lain. Langsung ditegek we bisa bi.